ieu alus kieu euy jeung konten kudu di HP ieu mah euy Mang Deni. Halo Mang Den. Yeuh urang manggih lapak alus ka Cidang euy. Heeh. Jeung konten ieu na sok ya ditungguan di dieu. Kayak di Sherlock. Ulah bohong sih ada orang di dia ya nungguan. Ya, sok. Yeuh, kemana Mang Den aing mah geus lila di dia geus nungguan geus cangkeul. Deng, dan nepi ka geuweuna kieu ieu jalma aing mah geus sajam satengah nungguan. Padahal malapak meni alus kieu ieu mah yeuh duh mantap pemandangan ogenan. Yeuh nih, tak Mang Deni aing mah katut ka geus di dieu geus di ditu geus di mana-mana nungguan jelema mah ngeseset teuing. Dulu telak tunduk. Anjir, aya datang euy aduh Mang Den. Anjir tapi sinario teh aya ku sakaka kitu. Aduh, sampeurkeun lah euy. Duh, geuning aya di dieu. Kapan urang teh tadi nungguan di dieu mah geus 2 jam setengah meureunnan. Kapan ku urang teh tadi teh di Sherlockeun urang teh nitah ka dieu panek konten lain. Ih, Dul. Urang teh ngecek di HP tadi teh. Pas ente tes nelpon teh pamajikan ngajak budak cenah euy hayang ulin ka dieu cenah tadi teh. Teu apal ente di dieu. Bagus, heeh. Aing nu nungguan bisa di ditu katut ka kasarean di ditu. Mang Deni kalah kerek wisata sakeluarga. Ye Dul hampura we euy. Pan urang tadi teh poho teh ngecek di HP. Ayeuna we tuh ya. Jadikeun ayeuna lah hayu. Mumpung lokasina heuh alus ya ba urang barudak teh tah. Moal Mang. Geus eueuh hampura pokona na jeung Mang mah. Urang geura Mang nu nungguan di dieu mah geus sirikna akaran. Aya Mang Deni kalah ka enak-enakan kalah ka erek wisata sakeluarga. Geus teu mikiran pisan ka urang. Yeuh Mang, batin urang nyeri di kitu-kitu teuing mah. Urang remen putus-putus jeung awewe kitu oge batin mah leuwih nyeri keneh di kieu-kieu Mang. Dul, hampura Dul. Ya. Pan balad atuh CS dina Facebook ge berteman. Moal Mang. Geus ati mimiti aya nama putus. Dul. Udah udah. Dul. 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 Kemana si Gandul lah ya? Wah masalah teh ka udag tumpat amakeun si Gandul. Ayo atuh lah orang foto-foto aja ketemu. Nyat mah he. Itu si Gandul, Dul. Arek jadi ayeuna konten. Lain aing mah lain hayang konten ieu motor tinggalun.